simulus. Simulus. Ayo we di lapan ieu motor geus serang ieu padahal mah. Ieu motor dijual mah ieu teh motor ya. Rek aya butuh mah. Kira-kira sabaraha ieu motor ieu? Kinclong kieu mah jigana mah geus meujeuhna lah ieu mah. Emang butuh? Butuh ieu teh da. Dijual sabaraha ieu? Geus atuh kira-kira butuh mah kup 8 juta. Wah, mahal-mahal teuing 8 juta ieu. Motor naon ieu mah? Alus sih alus, 8 juta mah mahal teuing. Ih, ieu mah motor juara internasional atuh. Lah, internasional ti mana ieu? Apalin ieu mah juara internasional di RT 3. Ngalawan budak leutik keur meruang layangan. Ih, lu bener ieu urang butuh pisan ieu ya. Sabaraha heula sok dealna lah sabaraha heula ya. Sok atuh aing mah kira-kira bener butuh mah. Kop 10 juta lah. Nah, kalah beuki mahal motor teh ieu mah. Tadi sakitu, ayeuna beuki sakieu di 10 juta. Lah, sing bener heula. Ya, pokokna mah 10 juta plus bonus deui ongkoh ieu mah. Bonus naon? Aya bonus 7 kali tunggakan kalewat. Ah, begitu ucreg wae jual motor teh teu waras. Da ongkoh motor mau dijual ngadon ditawar. Wae, Gang. Geus burit urang rek ka ditu heula nya sakedeung. Ka mana tuh barang keneh? Nah, rek ka ditu sakedeung ieu bari sakalian ke pangmayarkeun nya. Keun tenang ke pangmayarkeun. Kayak paling urang ngahutang ke Suricang. Maneh masuk kalah resepsan ngahutang atuh. Apaleun? Ya, ai bagi urang mah ngahutang itu adalah kesehatan. Kesehatan maneh masuk aya-aya wae. Hutang mah hutang tetep bayarnya. Kan ka dibayar. Apaleun? Puguh ngahutang teh kesehatan jang urang mah. Mana akhir? Semulang dia akhir mah. Burit cenah, aya perlu. Meniraos balik, kopina can dibayar. Hah? Aing, jeung mana deh sekalian? Kemarin can. Nah, ieu waktu sehat teh. Kecang lah sekalian. Kemana Surinyong? Sehat lah. Ayo, Mbak. Ya Allah, Robi ya bade ngical HP teu kenging-kenging. Tos ditatawarkeun ieu KBRI, KBCA, ya ka Bank Emok. Dipajang-pajang keneh wae. Allah, Robi. Mengkering anjing ya. Bukan gaya nyepitan artosna aduh. Ya Allah, Robi saha ya nu bakal meser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh naon? Rezeki we, Dapan? Alhamdulillah, Duh, teuing. Tujuh naon awi? Ya teh bade ngical HP abi teh. Ngical HP. Nuhun. Yang sabaraha atuh mana awi teh? Menawi 700 santun. 700 kieuan hari. Nah, kemana sok dicek ke saya kene? Oh iya 700 naon? Tuh 700 atuh. Berapa tuh? 4,5 lah, 4,5. Genep 5 ulah ngira-ngira deui. Tos atuh 3,5. Bade mah 3,5. Terus genep 100 lah. Tos lah eno sapados teh nya. Tos enggal pajeng 200 deal. Iya, sok lah. Mohon. Tos 200. 200. Ya kan? Nah, terus gitu ada yang ngakuin barangnya nanti aku tuh. Ya kan nanti barangna. Nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah kenging artos deui wae. Kenapa anak bade ngical HP teh abi kan? Ka artos teu aya. Aduh, Surinyong. Yalah, itu di kabaran bos. Karena orang jual HP ke Suricang, juga dulu. Assalamualaikum. Cang, enak jual HP lah. Kenaon ya? iPhone terbaru. Wah. Asli teh ya teh. Asli atuh. Ya dicek heula arah mana. Oh, heeh. Sabaraha? Bela 500.000 yang duit. 300 heula lah. Ini anjuk. Lalu setelah bayar. Itu enggak itu. Lepas, non ya? Siap. Sok yuk. Benar. Dasar gelo. Yo apa? Halo. Orang sana?